Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadedeh kanya Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangan ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang, ayeuna kantun bagian anu ka 20 tilunanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung semangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ing hilap di like di komennya nu saseueur-seueur lainna naon mamang masuk bingah kitu nya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadaya tadi kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Carana mah gampil, kantun salin linkna teras dibagikeun dina media sosial, biasa dina Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngaratu nyangklong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu ka 20 tiluna. Kumaha salajengna sorot cikopina betot simbutna paganada tali kolorna isi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Pasir Jambe memang tempat panggegeuna barajiluman. Pokona mah jarang langka aya jalma nu wani ngaliwat ngambel ka eta tempat. Sabab jagaliun aya jalma anu wani ngambel ka eta tempat oge geus pasti moal balik deui jadi wadal di eta patempatan Sersan Joko. Oh, kitu nya ki. Untung we atuh kuring masalamet kene tur bisa meraukeun kekuatan siluman ki. Jang Joko mah memang lain jalma sambarangan atuh. Jadi wajar bisa ngelegeun eta siluman soang oge. Jeung memang diparangkeun we Jang Joko mah kudu jalamet tur unggul nya ngareban kekuatan siluman. Tah ayeuna akhirnya kumanya deui saha jalma anu rek getelu wagi teh Jang. Cek Kisah Mudra ditungtungan ku pananya. Oh nya jalma anu kudu diteluh wagi teh ngaranna teh Ambu Sulasmiki jago kolot anu duka teuing di mana tah eta mangkruk teh dumuk batuhna. Sugan jeung sugan we atuh wagi mah bisa kanyawan. Coba pang nemukeun pang nempokeun ku panon batin aki di mana eta mangkruk cicing aki. Oh jadi Abu Dulasmi nya ngaranna teh. Wagi urang tembus ku panon batin ayeuna. Di mana cenah dumuk maduna eta mangkruk
jagoan jagedengnya, cek Aki Samudra. Terus ngised pindah diuk jadi yang hadapan meja letik tempat alat pamujaan katus sasajen di rohangan khusus. Malah di rohangan eta katempo aya hulu tangkorak jalema sagala ngegantung dina tungtung tumbak pondok anu nyecep dina batu nemprak warna hitam. Golontrang Aki Samudra kadengi mapatkeun jampe pamaken pikeun muka panon batina nempo kayaan tempat anu jauh tur nucan kasabaku diri. Zambulazin gagarun karun kaula oge kaluluhur kaula anu ngagege gunung muncang tambieu jajajen kanggeng babuyut giling-giling anu magamna di gunung muncang nyuhunkeun kaula pamugakeun panon batin mbah kangge biasa ningali kayan jalma nu ngaran Abu Zulasmi. Anak saya anak jelema bogona mah ngalanggungan cai kembang dina ieu gendi di mana eda jalma dumuk maduna. Cek Aki Samudra ngambat karuhuna anu jadi pujaanan bari nyenget menyan meni nyegah hasupna ngumpul kaluhur tembus kana langit imah. Sedengkeun sapasang panona tembong meh teu kicep-kicep melong kana cai herang dina kendi gede anu geus diauran ku kembang 7 rupa. Serasan Joko nu anteng ningalikeun eta kayaan teu wudu rada muriding oge bulu pundukna. Sabab di jero imah teh ngadadak beda kayanan jadi rada geeuman. Palupuh kadenge pating rarieg asarek runtung. Sarta tina sapasang panon hulu rorongkong tembong sinar warna biru keluar laju ngables sakep. Kata sinar biru teh langsung ku Aki Samudra rikat ge tewak ku leungeun katuhu laju dibebaskeun kana cai kembang 7 rupa bari dikucek-kucek palawunan. Teu lila bray Aki Samudra sorangan bisa katingali dina cai nu aya dina kendi. Katingali aya imah panggung di tengah pileuweungan anu aya di puncak Gunung Sembu. Ku Aki Samudra ditutup meh teu ngicep-ngicep jeung di tangetan sangkan eces turjen teu poho deui kana kaayaan eta patempat. Aki Samudra tembong unggut-unggutan sirana sarta ngeureunkeun pagaweanana laju ngareret ka Sersan Joko terus nyarita. Jang Jogo eta manglug teh lah ngajedog di puncak Gunung Sembu di baduran kedua jalma awewe ngora jeung budak lalaki anu umurna kurang leuwih karak 2 tahunan. So hayang diteluh waki kabehanana atawa kumaha ieu teh Jang Joko. Cek Aki Samudra di barung jeung netep antep ka Sersan Joko. Jika nunggu yakin manehna bakal bisa ngalaksanakeun pancen. Sersan Joko senajan teu bisa ningali ku panon batin kawas Aki Samudra, tapi mahina oge yakin jeung percaya karena setiap cerita Aki Samudra. Pasti si Ebah jeung anakna anu baheula diculik eta mah awewe ngora jeung budak leutik teh ki. Sersan Joko langsung bisa neguh ka awewe ngora. Maksudna Aki Samudra can pati ngarti nya eta awewe ngora teh katelahna Nyi Ebah pamajikan si Williamsen katut budakna eta teh ki. Oh, kumaha mimitina eta teh jalu pamajikan si Tuan Williamsen berbisa aya di tempat si Abu Zulasmi. Aki mah bener-bener asa teu ngarti ieu teh jalu euy.
Oh atuh akiku kuring aina juang luar lakonanya ngarti mah pangna pemajikan si Williamson aya di Gunung Sembung maturan si Ambu Sulasmi. Iya cerita maki darak-darak weh. Sersan Joko saterus nama nyaritakeun deui ngaguar hiji lalakon. Mang saya kejadian nalika Nyi Ebah diculik pas pisan dina poean ngajur. Kabeh ditetek taya nu kaliwat, dimiti tug nepi kadanget harita. Aki Samudra ngabandungan kana guaran caritaan Sersan Joko kalayan dari di barung jeung kumecrek sagala. Rupana ayeuna mah jiga nu bener-bener ngemuka kaget. Teu lila Sersan Joko kadenge mungkas guaran caritanan bari ditungtungan ku nyarita kieu. Tah jadi kitu jujutan anu sabenerna teh ki. Ngatak nepi ka ayeuna oge eta jalma nu ngaran si Ambu Sulasmi jadi musuh utama pihak Walanda gitu taki. Oh nyari gitu maka diadu wagi oge jeung berarti si Ambu Sulasmi wungkul berenanya anu kudu ditalu wagi teh bener deh ya cek Samudra bari neuteung. Tah kitu ki bener pisan jadi ngan saurang anu kudu ditaluh teh wagi mah nyatana si Ambu Sulasmi wungkul. Tapi di ditu migawe naki di markas tong di dieu cek Sersan Joko. Mugi agi ka ditu bareng jeung si Jalu ari Ramyang ari Gizukan ari Pageto Jalu cek Aki Samudra tumanya ngeunaan iraha waktuna indit ka markas Walanda. Atunya isukan we ki ulah dingke-engke ngaragan rengse urusan ki. Jadi nanaonan kuring kudu lila-lilai di dieu. Coba kuring teh tegarana hate wae luka kunaon ieu teh ki. Kuring inget bae kayaan di markas Walanda. Sersan Joko memang luka kunaon hatena bet ngadadak ratug ditunggulan. Inget wae kayaan di markas. Ayeuna mah jaregin we atuh Jang Joko. Geus ngagayuh ka tengah beuting ieu teh ieu. Ngan omat sekali deui aki beupeuje mun ngadenge naon-naon di luar gedong ieu nya sabab da moal naon ieu cek Aki Samudra sakali deui ningatan ka Sersan Joko ulah kaget ulah ruas mun ngadenge sora anu unah aneh di luar. Siap ki siap kuring jadi penasaran kudu aslina maki. Nah bener anu diomongkeun ku aki teh aya ririwas si Ambu unggal penting ngurulingan imah kuring moal sieun ki penasaran we nu aya ngadenge langsung sora riwat teh kumaha ki cek Sersan Joko tetep can yakin kana caritaan Ki Samudra mun tengah penting sok aya ririwana si Ambu malah ngahaja jika nunang beuteung geus dieusian sepantaleus jadi teu karasa lapar deui ayeuna minum ngalak-kelak beak loba tundung mimiti datang. Aki Samudra memang geus tunduheun leos weh mahena mah ngaleos kanggon kari tinggal Sersan Joko bungkul anu kapaksa sare di tengah imah dina palupuh anu ditilaman ku samak sahlai harita. Sersan Joko mangko geus tunduh tapi mata hese dipereumkeun hatena bet boleh wae sesebelakan inget wae kayaan di markas Walanda. Nakunaon aing penting ieu bet inget bae kayaan di markas. Nah kejadian naon kitunya di ditu teh aing jadi penasaran. Berentes Sersan Joko ngadon ngagerendeng ngomong sorangan. Kicep panon aku cap kicep di perem-perem sanggeus kitu mencerong kana suhunan imah jeung kenteng anu teu make langit. Paralah keur kitu di luhur kadenge aya sora anu paparalakan kana kenteng disusul ku bau kembang malati sarta hawar-hawar sora anu ngabangingik jeurik di kajauhan.
Sersan Joko ngahep-hep ngadengikeun kana eta sora anu ceurik ngebanging halisna kerung meh tepung sarta dina kayan keur kitu kadenge sora anu ngirung jiga-jiga bari ngurlingan imahna Ki Samudra. Lampu cempor bat ngaradak parem katebak ku angin anu ngahilewir tembus kana jero imah. Reup kayan di jero poe teka tingali curug-curug acan poek mongkleng buta raji. Nyomat ama nganyai minina nui nyanen ama ulungan ilong ngaruan ama mana sama izin lima iya lupa anu ngianat mangsina orang iya nidung jina lagi ngianat dulu izin jangan kukai eta mengenal sora anu ngomong teh rasa-rasa pindah ayeuna mah asa digigireun sorana muguh ngirung meh teu kaharti. Awak Sersan Joko ngaradak ngaleper pangaruh tina rasa kakeung mimiti mangaruhan pikiranana. Aduh sora teh asa gigireun aing pisan nyaan gitu eta teh si ambu iroh pamajikan Ki Samudra jadi ririwat jeung nyaun geuning salakin arek dititah nyantet ku deui aing. Sersan Joko jadi terus ngagalecok ngomong sorangan dina jero hati. Rasa kakeung teu dipalire sabab Sersan Joko yakin keneh kana kekuatan pribadina jeung keyakinan salaku hiji jawara katut jadi sersan dina kapamarentahan kompeni. Matak mustahil cek pikirna mun seug dina zaman harita aya nu maot malakayang. Akhirna kakeung Sersan Joko terus ngurangan deui hatena teu ratug deui kawas tadi. Palupuh imah disada tapak sora anu lempang ngajauhan tengah imah. Les sanggeus sora anu lempang lur palupuh rada ngajauhan kayaan teh jadi simpe deui. Sersan Joko nyelang ngahurungkeun cempor laju sare menitibra parat nepi ka isu. Nalika Sersan Joko hudang tina sarena ngaradak jadi ruas sabab awakna bat karasa lalimu nyeri meh satulang sandi bari leuleus lir taya anu tanaga. Ki Samudra gancang ditingali awak Sersan Joko kunaon ketela hampir sakuju badan gareuneuk jika tapak nunggulan bae. Kunaon awak kuring jadi kieu ki? Sersan Joko bari neuteup antep ka Ki Samudra bari nyarandekeun awakna kana tiang imah. Beuh ambe jang jogo teh tadi beuting dicabok kuririwana si ambu. Yang jogo beuting tadi ngadengin naon cing kuat dijaan lagi. Cek Ki Samudra bari gogod. Sersan Joko gancang nembalan. Kuring tadi penting teh ngadengin ceriki sora si ambu anu terus nyarita ngandung ancaman ka kuring. Cenah ulah nikah deui aki pikeun nyantet bisa dicekek cenah. Kitu Ki. Sorana oge asa digireun pisan Ki. Tapi kuring teh hare-hare we. Biar aku jago sieun ku juri. Antukna eta sora teh ngajauhan. Sora palupuh ngereket. Tapak anu lempang ngajauhan laju ngeles. Sedangkan kuring anu memang geus dulu terus we sare tibra. Nah ari pas udang lilir tina sarete awak kuring bet karasa jadi nyeri satulang sandi kieu Ki. Beri kulit jeung daging jadi gareuneuk lir tapak nyabokan. Jadi bener beunannya si ambu teh ngalakukeunana ka kuring ye Ki
bener jang si Ambu teh geus ngalakukeun nyaun meureut ume ujang mawa panita ti jalma kaagi ikeun nyandet musuh tapi geunjing tenang tong ngariwang wah teh ayeuna urang ubaran nya ki urang teh pan arek indit ka markas beraku kuring jadi kayan kieu mah ki Aki Samudra gancang harita teh nyieun cai ramuan menang ngajampean terus dibalurkeun kana badan Sersan Joko dipapai unggal anu geuneuk mungguhing lir umpama anu katetesan ku apup atawa kaurugan ku menyan bodas Sersan Joko dadak dumadakan cager deui sabihara-bihari anu gareuneup dina awakna langsung leungit lita sabada harita mana jakal aya pangaruhna Sersan Joko kudu ngaluarkeun hawar racun bareng jeung si Peci tawat aduh langsung pulih ki nuhun geus ditulungan bener ilmu Aki teh beuki hebat we geuning ki Aki Samudra tembong jadi asa bekah yang irung kaalem ku pamujina Sersan Joko Sersan Joko geus sabareun hayang geura buru-buru indit pok deui nyarita ayo Aki kurang indit kuring geus sabar ieu hayang geura buru-buru indit ka markas nepungan nepungkeun Aki jeung si Tuan cek Sersan Joko gaambang jang Joko ayo ayeuna urang indit ngan kela dagoan sageudeung Aki arek ngemitulah sarta ngajak karun-karun supaya milu ka ditu ngabantu oh nyatu soki mun loba pancaraken pisan si Aki mah ini tante coba ieu hujan ki mun ngaguru kieu ki ampunten we nya ieu ka pamiarsa bisi kirang ka kuping mah keur hujan di dieuna coba mamang na inu ngadongeng na ieu teh keur perlu balideug jadi sorana teh ngiru keun we dihambura hujan madaguan sageudeungnya da mualila cek Aki Samudra gancang menekung deui sila hareupeun meja leutik anu aya batu hideung katurut rorongkong kudu jalema anu dipaseuk kana tumbak pondok terepet paledung Aki Samudra terus ngaduruk menyan kana parupuyan haseupna meuni mulang kembang 7 rupa diawurkeun kana cai nu aya dina kendi sarta gololang Aki Samudra mapatkeun deui jampe pamakena dikeun ngambat karun-karuhun katut leluhur-leluhur manehna anu ngageugeuh di Gunung Muncang Jamburazun gagarun-garuhun katut leluhur kaula anu ngageugeuh di Gunung Muncang nyanggakeun laksa dudukaning Gadut Prayoga kanggo jalira Mbah Buyut giling-giling anu makamna sami di Gunung Muncang abunten bilih sanes wanci sanes mangsa kaula bet ngambah margi cingguring teh sejangemi kalayan magzat ngutami taya sanes pikeun ngajak jalira junjunan ka markas Walanda tempat kami cingguring ngemban banjen cek Aki Samudra regula ngarapal jangjaukan eureun heula lagi nyokot keris pusaka dipake nurih dampal leungeunna sorangan sina biji legetih laju eta getih dikecelakeun kana hulu tangkorak lemah irungna sanggeus kitu Aki Samudra kadenge teruskeun deui babacaanana gajang gageun ieu getih anu bersih pamugi jalira Mbah Buyut giling-giling enggal zumpi ngawaler kana pangajak simguri enggal Mbah enggal geura zumping Mbah sanggeus parat ngarapal jangjawokanana imah Ki Samudra ngadadak karasa ngariang inggeung jiga aya lini milikna pating arelong jiga arek tobros
Bedengian di luar asaya angin ngegelebug dari pisan. Panon dorongkong anu bolong ngeradak moncorong urung warna beureum. Disusul ku bahamna nu calawak atok-atokan hirup ngaluarkeun sora nyarita ditujukeun ka Ki Samudra. Eta sora teh jelas sora aki-aki anu ngandung aweuhan, ngomongna gejeg rada pegat-pegat. Samudra mamaning ngarek ngajak dewe kamargaswaran dada. Cek eta sora anu taya lian ti sorana Mbah Buyut giling-giling karuhuna Ki Samudra. Sumuhun Mbah, ayeuna cuang ngabujeng ka markas Walanda we. Kumaha sang teu moal Mbah pamizalira ngabujeng ka ditu sareng Simkuri. Cek Ki Samudra beri dua leungeunna sidak kaplureun dada. Sora Mbah Buyut giling-giling kadenge nyarita deui. Hati Samudra dada dewe bunga nu gaji dah bunga digede aja ke margas Walanda kuku mama mane dewe te bakal menang naun rombe pundan rupa anu dibiga yang udah dewe zalilillah dulu Samudra naon deh anu dibiga oyong Mbah Buyut deh Simkuring mah terang su dewe butuh kegegeti babarawan bule sadanya anyar supaya bisa hirup dewe sardarek mama males kanyeri kau enggak jalma anu memang masih kakak turunan si Mbah Buyut Jabar kuning. Ambura dewe batu dewe kayak males babati kakak turunan si Mbah Buyut Jabar kuning anu boboga murid duga adalah Zumi gara-gara guru maneda dewe kemod dadar nalika keur seurik kitu na atuh ari ujug-ujug tolo waktosna kabujeng seep Wadia Balad ATE official in atunya ieu dongeng teh kurang cekapkeun wae ieu dongeng teh kurang cekapkeun wae dugi ka dieu insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.